para mitra anu mulia mangga urang lajeng deui sabada mangja namatkeun bagian kaopat. Ayeuna mangja bade ngahanca bagian kalima para mitra carios nyambung judulna Pancatunggal karangan Ki Leksa. Tos seueur para mitra dongeng-dongeng anu ku mangja diupload mangja ngaturkeun nuhun. Oge para mitra upami ninga subscribe aya kana 134.000 para mitra kirang lagunya. Atur nuhun para mitra ka ieu ka anu parantos subscribe mangja official mangja ngatur nuhun anu parantos noel subscribe-na. Kirang langkung 134.000 atur nuhun para mitra binga mangja oge para mitra seueur peratosan. Oge ka wargi-wargi mangjaya di mana we linggihna mangja ngaturkeun nuhun dongeng nuju dihanca ku mangjaya carios nyambung judulna Pancatunggal karangan Ki Leksa. Atupun gitu deh para mitra sadaya ka wargi-wargi di mana we linggihna aya di YouTube beberapa wargi di mana we nu prayogi mah aya inya aya saranana cenah para mitra aya sinyal sareng sajawina sakuliah dunya tuh para mitra tiasa nampi hatur nuhun margi mangja ge sok ka maca dina komentar gitu nya para wargi di darah anu geuning si horeng gitu darah anu si horeng geuning gitu nya mangga atuh ayeuna Pancatunggal karangan Ki Leksa dina bagian kalima mangja ngaturkeun wilujeng ngadangukeun mugi-mugi mitra salamina dina kawilujengan mangga nyangakeun carios nyambung karangan Ki Leksa Pancatunggal dina bagian anu kalima wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mangjaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda kamari carios nyambung judulna Pancatunggal. Ieu dongeng karangan Ki Leksa ayeuna nincak bagian kalima. Dina akhir bagian kaopat urang sami-sami parantos ngabandungan harita teh Sugala sareng Ki Onyon nuju maluruh nyaeta Nyi Sutimah di mana ayana namung kapen menakan hiji halangan. Kumargi Sugala ngarempak papagon ti Aki Onyon gitu para mitra sadaya. Mangga urang teraskeun hanca dongengna atuh mangjaya ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun mugi katampi kalayan kabinga. Para mitra anu mulia mangga urang teraskeun. Harita barang Aki Onyon baralik ka tempatna ulu-ulu. Harita datang para mitra Sugala nyaeta lanceukna Ki ulu-ulu teh. Atuh harita Sugala tuluy nyari. Oh jadi Aki mah nyalahkeun ka anak kuringnya. Sugala teu ngeunaheun malah panon mani bolotot kawas nu hayang ngrekep. Ih lain kitu ujang. Yo jengekeun geura urang teh keur maeukeun loba kabingung. Tuluy ditamahan ku mumusuhan jeung Surajaya. Atawa jeung si Bohek, atawa jeung si Ahmid. Atuh beuki kawer we meureun nu akhirna bakal nimulkeun paceng ka Danu Rongga. Bakal ngabuahkeun papaseaan nu lain lawora. Hal ieu teh kudu dicegah sangkan lemur Cisaga tetep aman jeung tentrem ulah dikiruhan ku papaseaan. Da iya nu dipahing ku Aki mah lain mang meunangkeun ka si Bohek lain. Oh mun ulah kitu atuh kudu kumaha mikiran anak kuring atuh. Sabar heula ulah dibarengan ku nafsu. Goreng patut teh susah tinggal susah, keheul tinggal keheul. Tapi pikiran mah kudu tetep dipimpin. Parasaan tetep dijaga sangkan teu matak goreng balukanna. Sing inget ujang, nafsu nu mata kadurung badan nu katempuhan. Sugala teu ngomong deui tuluy ngareret ka adina. Kawas nu hayang sidik kana rupana sanggeus rada lila pok nyarita. Kumaha garep maneh ulu-ulu? Nyarek mikir heula we Kang susuganan aya ilham nu hade. Lain teu nyaah ka anak tapi da kumaha atuh da kieu kajadianana. Mun anak teu kapanggih kumaha? Nya pasrah we kanu kawas ada kuring mah geus metakeun akal tareka. Mun teu usaha pisan eta mah nya salah di kuring. Tapi da ieu mah atuh geus diakalan sangkan kapanggih jadi mun nepi ka gagal teh. Anging Allah nu nangtukeun urang sumerah diri we Kang. Sugala baeud sabab pamadegan adina teu akur jeung kahayang manehna. Tungtungna Sugala ngaleos indit teu amitan-amitan acan. Puguh Aki Onyon meni olohok sok sieun manehna dipika ceuceub ku Sugala. Hai, kunaon ari jang Sugala kawas nu punung? Moal Ki paling ge bakat ku bingung maklum atuh pun lanceuk mah rada barangasan.
jeung sok eta sarupateun teh muga-muga we leler deui ulah katutuluyan ambek jiga tadi. Oh nya syukur atuh ari kitu mangan aki teh rada hariwang ieu teh. Bising sugalak euleun ka aki. Beda aki ngahalangan kana paniatanana. Maksud aki mah bener ngarah teu aya kajadian ribut. Da ribut mah urang kene nu riweuh. Soal barudak nu leungitkeun bae ulah ngaberatkeun teuing kana pikiran. Da barudak lagi geus dewasa, geus barisa ngajaga diri. Muga-muga isuk page to aya jalan nu hade keur manggihan anu leungit. Pek leureul ajang aki rek balik heula. Mang aki wilujeng angkat, jerut aki onyon turun kaburuan. Kop kana ieu tuluy ngingkig balik hatena milu teu puguh. Sabab asa boga bang baluh dina hate milu riweuh ka ulu-ulu jeung sugala nu kaleungitan ku anak. Cag tuna kaayaan anu laleungit anak ayeuna urang caturkeun Nyi Sutimah. Nu keur aya di setengahing perjalanan manehna geus gilig pikir. Rek ngalalana ka mana bae neangan katengtreman jiwa. Neangan hiji jelema anu bisa dipake panyalindungan. Sabab ceuk pikirna cicing di lemur mah matak teu matak tentrem. Kalah ka matak nyuat-nyuat kana hate. Utamana mah era ku babaturan era ku tatangga pedah aya nu ngalamar teu tulus. Teu tulus dikawin malah mah kalah ka meunang wiwirang. Poe kahiji Nyi Sutimah mapai-mapai padesaan. Poe kadua nyusul-nyusul pilemuran teu puguh nu dijugjug neangan jalma, teu puguh nu diteanganana, neangan tempat anu teu puguh dumukna. Sasat neangan hate sorangan anu leungit dipaling ku Surajaya. Akhirna ti poe nepi ka poe kalima. Nyi Sutimah asup ka pileuweungan sabab boga rasa yen di lemur mah teu aya tempat nu merenah keur dirina. Teu daek tepung jeung nu diteangan. Aing geus beuleud hate rek indit ka mana we pikeun manggihan anu bisa nulungan ka aing. Mun lalaki rek dipake gaganti bapa. Mun awewe rek dipake gaganti indung. Mun ngora keneh di aku lanceuk. Aing rek nurut kana kahayangna asal kahayang aing kacumponan. Kitu ceuk pamikir Nyi Sutimah estu geus kalindih ku hawa nafsu teu inget kana diri jeung tangtungan. Kulantaran geus teu malire kana diri akhirna teu boga rasa kaera. Teu boga kasieun, teu boga kahariwang, leuweung geledegan anu batur dipika ku batur dipikasieun. Ku manehna mah didatangan sabab geus luas hatena, geus eueuh nu dipikarisi, top badak top maung teh sanyana. Di pileuweungan asruk-asrukan teu puguh nu dituju sakapeung kudu gugurawilan dina gawir. Nincak akar ngeuming jangkar ku kurubutan dina rungkun cucuk. Samping jeung baju geus rawe kulit geus raget kok kakoet ku cucuk atawa regang gararing. Dina kaayaan kitu Nyi Sutimah teu weleh pada ngalalajoan ku sasatoan leuweung. Oa pating gurayang monyet para mitra redes. Lutung pating jarentul surili pating gurawil. Orai pating lagadar bagong pating salegor. Manuk-manuk carinuk-nuk. Bari recet di sarada ngabagiakeun urang manusa anu kumaha ngalanto ka leuweung tutupan. Akhirna nyerelekna waktu teu karasa ku Nyi Sutimah. Leuweung nu tadina caang beuki surem tincakeun jeung tatangkalan ukur katempo remeng-remeng. Horeng geus maju ka wanci sareupna, panon poe geus surup di beulah kulon tereh kaganti ku peuting. Kudu kumaha ari aing kaayaan beuki burit pamonokan can manggih. Di mana nya kudu reureuh kumaha mun aing dilegleg orai. Tapi kop teh teuing aing mah teu sieun ku sato leuweung. Kop badak kop maung gerahakan diri aing asal ulah disesakeun. Getihna satetes ambekanana sadami. Buukna salamar. Ti usup ti luhur sausap rambut ti handap sahibas dampal. Hayang sampurna jadi peujit sia deuleu. Kitu susumara Nyi Sutimah dina mangsa harita. Bakat ku buleud hate gilig pikir geus eueuh anu dipikasieun. Perbawa nu gede wawanen perbawa nu miceun maneh sato-sato leuweung siga nu ngarti kana geterna hate manusa. Badak-badak ngajauhan maung-maung kalalabur kanu jauh orai anggang ajag ningrai sato leutik nyalingkir eueuh nu wani deukeut ka Nyi Sutimah. Tungtungna reup kaayan leuweung jadi poek Nyi Sutimah geus teu bisa leumpang. Suku hese dilengkahkeun tincakeun henteu katempo. Manehna kapaksa cicing ngajanteng dina sela-sela tatangkalan nu pati lenggeceng nunjuk ka langit. Tapi ka mangsan kana mangsana aing kudu reureuh di dieu. Tapi di mana aing nyalindung dina naon kudu sare. Nyi Sutimah rarat reret tapi taya hartina meus-meus acan
sabab poek meni meredong teu katempo ngupetkeun curug-curug acan. Geus puguh kitu mah gek diuk bari nangkep buntelan ngahuleng mikiran pilampaheun. Beteungna mimiti lapar bitis nyereri balas ti kakarait kana cucu. Dampal sukunya nyautan loba nu bohak-hak ti tatarajong. Dina awahing ku capek Nyi Suti mah ngagoler didinya dina angel di buntelan. Di angel ku buntelan sare tibra teu inget kana naon-naon. Ceuk rarasaan Nyi Suti mah sarena teh karek sakarejep. Manehna ngorejat reuwas sabab ngadengen usurak ambal-ambalan. Ngaguruh minuhan jagat Nyi Suti mah rarat-reret ka kenca jeung ka katuhu. Manehna lain aya di leuweung tapi aya di hiji lemur nu pinuh ku imah-imah nu gegep. Atuh kacida ngarasa kagetna culang cileung bari ngagugulung buntelan. Aing teh aya di mana ieu teh? Lemur naon ari ieu jeung deui saha nu surak ayeuh-ayeuhan? Ceuk Nyi Suti mah tuluy lempang lalaunan hayang nempo kanu keur susurakan. Barang geus ngaliwatan hiji imah breh nempo jalma nu loba pisan. Jalmana jarangkung gede sirahna rata-rata dibulen ku lamak bodas. Marake calana panjang anu gombrang. Mimiti eta jalma loba nu surak teh bari ajarag-ajaragan lila-lila lalumpatan ngadeuketan ka Nyi Suti mah. Aya oge para mitra anu pating saruwi. Salarita teh aya nu keprok jeung nu gogorowokan siga nu siwah. Beuki lila eta sora beuki tarik beuki deukeut ka Nyi Suti mah. Atuh Nyi Suti mah murungkut harita teh asa katorekan ku sora nu surak. Harita pating gorowok nyebutkeun tewak-tewak cenah. Bari nunjuk ka Nyi Suti mah nu harita keur nangtung di pipir imah atuh puguh we meni ngajenghok bakat ku reuwas. Sabab jelas nu pating gorowok teh ditujukeun ka manehna da sidik aya nu nunjuk. Ai, nanaon kasalahan aing make rek newak? Teu pupuguh teuing jiga ka bangsat we. Nyi Suti mah ngomong sorangan tuluy unur-unuran rek lumpat. Tapi teu kanyahoan sabudeureun eta tempat dikepung wakul buaya mangap. Eueuh lolong kerang keur ngejat. Nyi Suti mah culang cileung hayang lumpat tapi kaweur ku jalma-jalma nu surak ayeuh-ayeuhan. Pas sedek ngahalangan pijalaneun jaba pating jorowok nyebut tewak matak soak. Nyi Suti mah teu nolih kana naon-naon belecet lumpat bari ngajingjing buntelan. Tapi geren nu surak beuki tarik jalma-jalma pahibut ngudag Nyi Suti mah. Paheula-heula newak rob ngaronom nyarekal kana leungeun jeung punuk digegenyeng digenyeng. Dikekenyang ku jalma puluhan urang. Ampun, kuring mah teu boga dosa. Lesotkeun, cek Nyi Suti mah teterjelan hayang leupas. Tapi nu ngaronom beuki loba ratusan leungeun hayang paheula-heula nyakel tungtungna Nyi Suti mah ngajungjung. Pada ngarereyang ku jalma nu sakitu lobana. Sanggeus Nyi Suti mah beunang nu surak rada ngurangan tapi nu ajerag-ajeragan beuki mota. Bering nuturkeun anu ngararenyang Nyi Suti mah dibawa ka hiji tempat nu aya wawangunan gede. Di jalan katempo loba jalma nu lalajo ngaregreg di sisi jalan marelong ka Nyi Suti mah nu direreyang. Srog ka hiji wangunan Nyi Suti mah dilesotkeun nu tadi nyarekel mundur lalaunan ningal ke Nyi Suti mah puguh we mata kaget sabab di jero wangunan aya nu bijil hiji aki-aki geus bongkok. Jangot jeung kumis geus bodas tapi sorot panon seukeut alah batan mata kutu. Eta aki-aki ngadeuketan ka Nyi Suti mah sanggeus deukeut reg eureun bari nanya. Geuningan si Nyai kumaha jageul? Nu ditanya kalah olohok sabab kaget anu taya papadana. Asa dina pangimpian nempo aki-aki kitu pandena ka karaharita. Jaba aya hiji tempat anu aneh, loba tetempoan nu matak maruringkak bulu punu. Ulah kaget ulah sieun jeung ulah era. Aki mah moal naon-naon sabab aki mah nyaah ka Nyai, aki terek nulungan ka Nyai nu keur sangsara. Aki teh geus di kamari nitenan hidup teh. Geus di kamari nutur-nutur hidup bisi aya nu ngaganggu. Hari ayeuna tepi ka hareupeun imah aki bagja anyaking hidup salamet. Teu diganggu ku sasatuan leuweung. Aki teh saha? Ari abdi aya di mana? Nyi Suti mah timbul wawanen melong kana beungeut si aki nu harita ngaheheh bari seueur. Ulah wakaloba tatanya Nyai. Can waktuna panca kaki ayeuna mah hayu urang ka imah. Datang tu hidup teh capek jeung lapar. Aki geus nyayagikeun kadaharan nu bakal ngahudangkeun tanaga pigeung pikiran sehat. Yap Nyai ka jero tuturkeun aki. Aki-aki malik tuluy asup ka imah ari Nyi Suti mah siga nu aya nu metot.
Awak na maju nyamperkeun si Aki sukuna hideng ngalengkah ari hate can merean. Bus Nyi Sutimah ka imah ger sora nu surak di luareun imah. Meninga guru handaruan mata katorekan jeung mata ketir. Nyi Sutimah rarat reret hatena beuki teu puguh sabab di imah teh asa jempling. Mangkaning rohangan lalega kosong eueuh kursi atawa parabot sejen. Eta imah dihandapna batu bilikna awi guluntungan tihangna kai golondongan hateupna kudang daunan. Barang tepi ka hiji rohangan, ragi si Aki eureun gek diuk diimbangun tumanina ngajemprak sila ipis. Liuk nyai ulah asa-asa jauh eupi ka eraeun. Kawas nu keuna ku tenung brak Nyi Sutimah diuk buntelan di pangku dina lahuna. Sajeroning diuk gawena rarat reret nempoan kaayaan di jero imah nu katempo araneh naker. Saha ngaranna teh nu sabenerna? Pun Sutimah ngajawab tapi hati asa linglung. Di mana asal? Saha jeung indung bapa? Kawit mati lemur Cisaga pun biang amah pun bapa Madari. Reka mana lunta sosorangan teh? Na punung atawa diusir? Sanes pundung sanes diusir nanging karep abdi pribadi. Aki-aki ungut-ungutan bari imut. Panon mencerong kana beungeut Nyi Sutimah, paneteupna asa nembus kana jajantung. Balukarna mata keratug cara aya nu tutunggulan, hana hate pating serede. Naon nu diteangan ku nyai teh? Sarta boga kasusah naon dina hate? Sabab ku Aki katempo dina hate nyai aya lungai. Aya niat nu can kalaksanakeun. Cing terus terang ka Aki ayeuna mah. Mangaki maksad teh kieu kumargi aya kahayang anu teu can laksana abdi mangahaja lunta ninggalkeun imah. Malah mah teu bebeja ka indung bapa, abdi neangan hiji pameget atanapi istri nu tiasa dianggo panyalindungan ku abdi. Naon bae parentahna bakal dilakonan ku abdi asal kahayang abdi kacumponan. Abdi hayang laksana jadi bojo Surajaya Sudagar Beunghar nu aya di lemur Cipelang. Abdi sejago guru hayang ngulik ilmu panemu, hayang namahan pangabisa hayang liat kulit, teas daging hayang kuat tulang, liat urat cohag nama hayang gagah, hayang laksana mereskeun musuh-musuh abdi nu geus nganyeri tah kitu Aki. Ararane deui. Si Aki ukur seuri sorana handaruan kawas di guha. Bulak-balik didinya keneh balukarna matak pating puringkak bulu punuk. Nyi Sutimah olohok bulu punuk na muriding jajantung naratu. Keur kitu repoek meuni meredong sirah Nyi Sutimah karasa berat bumi asa tibalik tungtungna Nyi Sutimah kapaehan teu inget di bumi alam. Para mitra kaum dangu, kocapkeun isukna luareun leuweung geus kasorot ku cahaya panon poe. Cai ibu nu ngagarendang dina tungtung daun pating gurilap. Gaoyag gumanuk eunteup jorela cai ibun murag ngaburi nyae kasorot kusang surya kawas mutiara murag. Manuk-manuk recet di sarada hawa seger matak jag-jagan awak angin leler pamandangan plung-plong kamana meni. Eta kabeh kacida matak waasna matak betah keur anu hirup di alam dunya. Ari di jero leuweung hawa karasana tiis keneh halimun isuk masih keneh nyimutan kakayon. Atuh pating lenggeceng na tangkal teh can pati sidik ukur tembong remeng-remeng. Sedengkeun manuk leuweung geus gandeng di sarada patemalan ditema ku sora sato-sato sejen. Kabeh ngalilirkeun Nyi Sutimah nu keur sare tibra kulisik lilir berai beunta. Sakujur awak karasa nyeri lungse jeung rariged kuniang hudang kawas nu hudang gering. Muringis bari ngahod-hod tiris keneh. Ai geuning aya di dieu aing teh. Ari eta saung saha? Nyi Sutimah melong ka hiji saung nu teu jauh ti manehna. Saung leutik hateup kirai tihang awi bilik tangkal honye dientepkeun. Hareupeun eta saung aya palataran nu lega kira 4 tumak pasagi. Lalening eueuh kalakai hiji-hiji acan kawas anu sok disapukeun unggal waktu. Sajongjongan Nyi Sutimah ngahuleng bari mencerong ka saung. Pikiran nu tadi geus waras ayeuna jadi malaweung deui sabab loba nu aneh. Di eta leuweung teh da samemeh nama boro-boro aya saung eueuh lacak jalma-jalma acan kawan tu leuweung gerot anu arang langka kasaba ku jalma. Keur ngahulang kitu berai panto saung aya nu muka torojol hiji aki-aki bongkok.
Buuk harita teh para mitra jeung janggot katut kumis geus bodas. Eta aki-aki teu beda jeung tepung dina impian. Atuh ngagebeg Nyi Suti mah inget kana pangalaman nu samar-samar, asa inget asa henteu ngan jelas kungsi pahareup-hareup jeung hiji aki-aki. Geuningan geus nyaring Nyai teh kumaha tibra sare di tempat ieu Nyai. Cek si aki siga nu geus wabuh ka Nyi Suti mah puguh we tumerapna matakna mahan bingung sagala teu ngarti. Dupi aki teh saha? Apaan peuting tadi teh geus tepung jeung Nyai teh. Ulang Nyi Suti mah ngahulang bari mikir. Nginget-nginget nu geus kaalaman nurutkeun itunganana nu tepung leuwih ti heula mah lain aki-aki nu aya hareupeun eta. Ayeuna sabab nu ti heula mah awas asa dina pangimpian tapi aneh. Si aki nyaritana kitu Nyi Suti mah panasaran pok deui nyarita. Laras wengi tadi teh patepang nanging abdi teh teu acan terang kana jenengan aki saha teanya. Yap ka jero heula ka dieu. Ulah ngobrol di luar jeung deui hidup teh capek, lungse kurang tenaga. Kudu barang dahar heula ngarah cangker. Yuk ka jero. Aki-aki nunyuk ka jero saung bari tuluy manehna ge asup deui. Nyi Suti mah ngagugu, manehna nangtung bari ngeukeweuk buntelan, memeh ngalengkah nyiwit heula pipi karasa nyeri ngajeleti. Tetela manehna aya dina alam nyata lain dina pangimpian. Araraneh pisan ieu mah daing teh lain ngimpi. Saha aki-aki atunya asa aneh-aneh teuing. Aden-aden atawa siluman kitu. Tapi paduli teuing nanaon ge da wujudna mah ciga aing manusa. Garentes hate Nyi Suti mah terus asup ka saung hatena geus giling. Rek narima kana naon-naon nu geus jadi kanyataan. Di jero saung matak betah aya bangku paranti sare aya parabot paranti ngasakeun dahareun. Aya pendil ngagantung aya gentong wadah cai di jero saung raresi. Iuh jeung buni pikabetaheun ari aki-aki teh nyokot kadaharan tina peti. Tuluy ngawadahan cai dina bekong. Ulah wakata tanya Nyai. Pek barang dahar heula jeung ngarah jag-jag. Sabab nyarita bari jeung lapar mah moal bener. Bising nyaritana teu puguh. Cek si aki bari nunaan kadaharan hareupeun Nyi Suti mah. Kayaning kere daging mencek meunang meuleum. Madu nyiruran jeung susu mencek. Hatur nuhun aki daleres abdi teh lapar kawan tutos 2 dinten teu menak neda. Ukur pupucukan sareng bomborosan. Kaharti ku aki oge kaharti. Baik atuh geura dahar sing jongjon ulah asa-asa di dieu mah da eueuh nu matak pikaeraeun. Kudu sodagar di dieu mah ngarah betah maksud teh kitu. Nyi Suti mah teu nampik pangasih manehna buru-buru nginum cai susu. Cai susu mencek nu meunang naheur kop kana beuleum kere tuluy di dahar karasana nikmat matak seger. Asana mahan tanaga nu geus musna. Ari aki-aki teh diuk deukeut bangku melong ka Nyi Suti mah nitenan rupa-rupa dedeg pangadegna. Siga nama atoheun pisan aya nu lahaloho ka dinya teh. Maduna inum ka dinya Nyai. Keur ubar lungse ngarah teh jag-jag. Mangaki urang cobian. Nyi Suti mah nginum madu parawargi sadaya. Atuh puguh we madu nyiruan meuni asa ningali med bakat kungeuna seger karasana kana awak. Bisi rek mani heula tu di ditu aya pancuran. Kahade. Pokona mah bising ti soledad sabab batuna ladeur. Aki-aki nunyuk ka beulah kulon di dinya aya cinyusu nu caina herang ngagenyas. Laras aki abdi teh hayang mandi meuni rarigeun. Jiga sing jongjon moal aya nu ngaganggu di dieu mah. Leos Nyi Suti mah init muru katampian. Barang serog ge para mitra. Sajongjongan mah olohok kataji ku patempatan di dinya nu matak pikabetaheun. Cai pancuran muncrat parawargi ngagolontor herang mata kabita ningang kana batu nu lempar muncrat jiga nu direka-reka. Kahilirna aya solokan leutik dina cadas atuh caina teu robah tetep herang meuni ngagenyas. Teu sangka di tengah leuweung duang liwung aya pancuran anu sakieu resikna. Kawas mineng dipiara, dibeberes jeung dipasieu. Tapi nah moal aya orai kitu. Nyi Suti mah rarat-reret kahilir jeung kagirang sabab di dinya loba cariang jeung kipaku ngaguyun meuni caneom pantesna teh matak betah orai sanca. Para mitra anu mulya, Nyi Suti mah percaya yen di dinya moal aya naon-naon. Sabab paranti mandi si aki kalayan teu panjang mikir.
Nyi Sutimah ucul-ucul tuluy mandi meningusai bebersih kokosok apikna ker karasa awakna seger tanaga numusnah daratang deui. Sareng sena mani Nyi Sutimah muka buntelan kop kana baju kabaya kop deui kana samping kebat. Rap dipake salsena kerebuuk digelung nyungcung di samping jangkung ngelek buntelan balik deui ka saung. Hehehe. Geuning geulis nyai teh kakarasidik ayeuna mah da peuting mah remeng-remeng. We kadinya beberes heula sing salse we di dieu mah nyai. Aki-aki nyerenge seuri panon melaung ka Nyi Sutimah nu leumpang semu ngalenghoy mata kuruy nu ningali. Aki mah geuning cunihin nya. Hehehe aki mah lain cunihin. Tapi nyaritakeun usahanyana. Nya kudu disebut goreng ari nu geulis pamali teh nyai. Nyi Sutimah teu nemal deui. Manehna asup ka saung tuluy merenahkeun buntelan kop kana sisir. Sedot-sedot nyisiran bari emok di pojok saung. Matak aneh hate beteng terem aya di dinya asa geus hasil manggihan nu diteang. Mun geus beres ka dieu nyai, urang ngawadul jeung aki nuluykeun hanca nu tadi ngarah leungit ka panasaran. Muhun ki abdi ge seueur ka panasaran magi seueur anu aneh. Salami abdi lumampah kalebet salira aki. Ku abdi henteu kahartos nanuju naon bet aya di tengah leuweung luang liwung. Ih, sagala rupa ge aya sabab musababna nyai, sarta aya pamaksudanana. Lir ibarat nyai pangna datang ka dieu geus tangtu aya sabab musababna. Sarta aya maksudna. Tah kulantaran kitu sok urang silih guar lalakon. Cek aki-aki bari ngarekepkeun silana leungeun kenca nyekel padudan. Dupi aki sajenengan. Keheulaanan aki heula nu kudu nanya ka nyai. Ari nyai teh saha ngaran? Di mana asal? Rek naon pangna los-los ka dieu? Jeung naon nu diteangan? Pek terangkeun ka aki masing jentre sabab aki teh ngarasa penasaran ningali kaya nyai samodel kitu. Si aki ati-ati pisan nyaritana kalah malik nanya ka Nyi Sutimah. Mangaki abdi bade nerangkeun maksad sareng tujuan. Abdi teh wasta mah pun Sutimah kawit ti lemur Cisaga. Ngahaja lunta bade ngajajal awak muji diri. Milari hiji jalmi nu tiasa nang tayungan ka diri abdi. Nu tiasa diguruan, nu tiasa dituturkeun, nu tiasa diala pangabisana. Cindak namah abdi teh seja milari guru hayang namahan ilmu pangaweruh. Hayang ngulik pangarti jeung neangan pangabisa. Tah sakitu tujuan abdi nu utama. Bagja temenan anaki. Nuhun ari kitu mah tetela nu diteangan ku hidup teh lain harta jeung habana. Tapi harti jeung ilmu nuhun anaking aki teh bunga ngadenge kitu mah. Tapi aki can ngarti naon sababna neangan guru nepi ka wani ku kurubutan kaleuweung geron. Naon anu ngadorong hidup nepi ka kitu? Sabab jalma nu teu boga kasang tukang nu kuat mah moal wani los-los ka dieu teh. Cek aki-aki bari mencerong panon batina seukeut. Geus bisa neguh kana hate Nyi Sutimah anu memang can wani blak-blakan. Harita Nyi Sutimah ngahulang heula mikiran pijawabeun. Teu kudu asa-asa nyai, pek caritakeun ka aki sing jentre. Sabab moal aya nu ngadengekeun iwa ti aki, di dieu mah jauh ka lemur. Oge aki teh geus bisa neguh. Yen dina hate hidup aya keneh pasualan sejen anu nyelap nu kagok pikeun dicaritakeun. Ngan aki teu nyaho naha naon eta pasualan teh. Ta ayeuna caritakeun ku hidup ka aki. Mangga aki kieu salaresna mah. Pek sing jentre ngarah ka harti. Aki abdi teh menak wiwirang ditipu jeung dilelecek ku hiji lalaki. Abdi era ku tatangga era ku babaturan disarebutna ge nongtot jodoh. Ari nu janten margina taya deui iwati laku lampah si bohek nu ngaheureuikeun ka abdi. Lalakona mah kieu geura aki. Barabat Nyi Sutimah nyaritakeun lalakona dina mangsa didatangan ku si bohek tug nepi ka danget harita. Tah kitu lalakona teh aki. Oh jadi kitu. Ari tujuan nyai rek kumaha ayeuna? Abdi mah hayang ngeusian awakku pangabisa, hayang nyipuh diriku ilmu. Nu salajengna hayang males pati kanu ngaran bohek. Oge hayang laksana jadi bojo Surajaya kumaha carana tah kitu ki.
Nyi Sutimah beki wani nyaritana geus teu aya ka era. Syukur Nyai, syukur hidup geus wani terus terang ka aki. Tapi naon sababna bat luluasan miceun diri ka leuweung nu sakieu sangetna. Na teu aya jalan sejen nu leuwih babari. Teu aya aki kahiji kolot abdi teh teu satujueun. Kadua abdi geus bosen neangan guru. Geus taak neangan jalma nu bisa dipuntangan. Lembur-lembur geus dijugjug desa-desa geus didatangan. Dipapai ditatanyakeun sugan aya nu bisa diguruan. Tapi saurang oge teu aya nu kapenak. Akhirna abdi seep harepan. Lajeng lebet ka ieu leuweung. Teu disangki-sangki. Di dieu betepang sareng salira aki. Tah kitu margina maki. Jadi kitu. Kaharti atuh ai kitu. Ayeuna aki rek nanya sakali deui. Naon kasanggupnya pikeun ngahontal cita-cita? Abdi sanggem ngajalankeun naon bae sarta abdi bade bakti ka sing saha anu sanggem nulungan. Asal kahayang jeung cita-cita abdi laksana ulah aya itu ieuna tah kitu ki. Wani mun jadi murid aki? Wantun. Moal kaduhung jagana? Moal. Heug ari kitu mah. Geus gilik parantos moal aya basa kaduhung. Keun atuh. Lamun geus kitu mah aki sanggup nyumponan sakabeh kahayang Nyai. Ngan syaratna Nyai kudu nurut kana sakabeh parentah aki. Kudu nurut kana kahayang aki. Oge Nyai teh teu meunang balik deui ka lembur. Ari sabab Nyai rek dijieun incu ku aki. Hidup ulah asa-asa nyebut aki ka aki. Sabab aki ge ngaku incu bener-bener ka hidup. Kumaha sanggup? Sanggem ki hatur nuhun upami kitu mah. Nyi Sutimah tekung si mikir heula ujug-ujug narima kana tawaran ti aki-aki teh. Sabab pikiran geus panteng kana cita-cita hayang ngahontal nu jadi impian. Manehna teu mikirkeun saha isi aki. Urang mana, manusa naon, kumaha talajakna jeung naon tujuanana. Eta kabeh teu kapikir ku Nyi Sutimah sabab tujuan ngan hiji hayang ngahontal cita-cita. Para mitra kaum dangu, harita para wargi sadaya, atuh si aki teh tuluy nyarita. Nyai, aki teh bunga ngalengi omongan Nyai kitu. Sabab aki gesanya nama keur susah. Geus tahun-tahun aki teh ngarep-ngarep jalma nu datang ka dieu. Sabab aki teh butuh kupi batureun hirup. Bisi aki pae eueuh anu ngurus, atuh sajawati kitu bisi pondok umur aki teh hariwang. Bisi eueuh jalma nu sanggup narima ilmu aki. Da ilmu aki teh kudu diwariskeun moal bisa dibawa ka jero kubur. Ta ayeuna aya Nyai atuh aki teh bunga nu taya papadana. Lir kagunturan madu kaurugan menyan putih. Meni asa karagaragan bentang aki teh bakat ku bagja. Syukur pisan Nyai. Ditarima ku aki mun hayang cicing di dieu. Nuhun aki abdi ge bingah nanging abdi teh aya keneh kapanasaran hoyong terang kana kaayaan aki. Nah saha aki teh jenengan naon margina bet di tengah alas. Di mana aki kawitna? Oh, nanyakeun asal usul. Kieu Nyai. Ai keur ngorama aki teh sok diserebut si Jamrong. Sabab aki resep ningu janggot jeung godeg. Sarta kumis salilana sok baplang. Tapi sanggeus kolot aki ngalandi maneh ku ngaran Wanara. Utama nama sabada aki aya di leuweung mineng tepung sarta babarengan jeung monyet. Nya akhirna aki teh neula we aki Wanara. Tah kitu ngaran aki teh Nyai. Aki-aki nerangkeun ngaran. Aki Wanara dupi kawit di mana? Naon margina aya di dieu tangtos we ge aya margina aki. Bener Nyai, aya sababmu sababna. Aya sababna naon-naon oge kieu geuranya. Aki teh bare tokung si guguru rupa-rupa ilmu kadugalan, kawedukan, kabatinan, ilmu silat jeung sajabana. Nya akhirna aki teh jadi jago nu tanpa tani. Ngan hanya kalau waktuna kaburu bea.